Aing taraga melak bawang ya. Ada kieu. Mata atoh heuni si Haji ka aing. Wajar we selidat saeutik wae mah lah. Anggap we bonus. Duh euy. Hari cuaca halodo kieu yeuh. Geunaheun nempok ka kebon deui euy. Alah bawang ieu euy nepi ka cekas kieu yeuh. Di kajauhan mah. Euy. Geuning si kahet ge aya di kebon geuningan. Oh, keur naon yeuh euy? Cing urang sampeurkeun ku aing. Anjir, nah euy bawang teh ku sulidat. Tuh, anjir nepi ka dipipitan kieu. Hileudna tuh, nakar kieu katongon oge euy. Nah kumaha si kahet teh nya? Ku aing dibere duit, atuh dibelikeun kana obat gitu. Nah, kunaon ieu? Han. Ai sia ieu bawang diobat henteu. Diobat teh Haji tempo teh baru gas kitu dah. Piraku sia diobat. Eta sulidat jeung hileud nepi ka patengah kieu kumaha? Heuh teh nya Haji atuh. Hileudna we meureun ieu mah barekian obat meureun. Eta meureun si sia mah anjir. Meuli racuna nu murah, da eta meureunan keur meuli keur nguseup sesana kitu sia mah da. Tuh ieu. Hileud jeung sulidat nepi ka nakar kieu anjir. Heuh naon teu mati we meureun ieu mah obatna aja lain nu murah ieu teh. Teu mati. Aing mah teu mati kumaha, da obat ayeuna mah aralu sia teh asal nu mahal. Bisa dipercaya kop lamot tah. Ku Haji tah. Teu sudi dilamot ku aing mah kumaha mun aing modal sia teh. Besi kurang keneh tuh di mah aya uyup ga. Teu sudi aing mah kudu nguyup obat mah aing mah. Oh, berarti ampuh mati. Oh, pajaran lamot tah, tong obating sakieu. Keletah. Teu sudi aing mah. Hayo we para saya eta si aing. Tong nyebut teu ampuh atuh. Ampunnya tak mengkok. Kenal si aing? Oh, iya RW majarkeun teu diobat ti tadi lamot ku aing teu bisi teu percaya mah nya lamot ceuk aing teh. Embungeun. Tingali RW bawang aing loba hileud jeung sulidat. Da eta meureun meuli racuna nu murah si kahed mah. Jeung tempo sakitu hade kieu hejo panonna we pireu. Teu diobat ieu mah Ji. Pasti emang teu diobat Ji. Tingali tomat dewek nget mewah kitu. Bari tadi kumaha eta teh Ji? Tadi kumaha teh da aing nu obatna. Sok diajar belagu. Si eta mah tomat aing. Mana nu aing ieu mah kabeh ge jeung bawangna ieu. Oh, nu Haji bae. Nah, modar kieu Ji. Sia modar kumaha teu gablek deuleuan RW. Anjir. Seburit Ji. Jadi kira balik mata simeuteun sakedeung deui RW mah. Kalah kukulun kieu modar. Neang cair itu ke masjid. Butuh pisan saat. Jijik balik tengah bagaya. Da teh dewek ke usaha tuh. Tadi teh dewek di itu tuh ningali di dia siling. Juga rek silih cakar. Silih cakar da ucing ka aing teh. Omat kahed kalan. Isuk mah cebor heula, tuluy tuturkeun obat. Pan sia teh dibere ku aing teh duit teh rada gede, sok isuk mah meuli racun alus sekalian. Marah tingali bersih, eueuh sulidat, eueuh hileud. Aing deuk mantog gelang geus burit. Sia mah ngajedog di dia jeung si RW. Nah, balik ka. Nah, ngajedog di dia tuh. Udah manu mangku. Anjing moal ngeunaheun sare nu kieu patut mana? Haji kitu patut laki euy. Siling uyuhan aja teh satruk. Heeh, hampir-hampiran aing ge. Aing mah geus kemana deui mah. Si aing betah teh jeung si Haji kitu patut euy. Dikeun ngenteras ngadek. Sia kalah mantok dik. Pan teh nyebor ku aing teh. Pacek Haji nyebor mah isuk cebor bari obat. Atuh kahed ayeuna we cebor sia. Sudi teuing burit tah nah balik ka. Ieu teuing sugani geus nepi. Kahed deh. RW jadi mantog sia jadi we si kalan eta muturkeun.